well mantake orang aneh pan jelema geulis ku salakina dinya nyeri pan aneh bener tuh artina hirup teu cukup ku rupa tapi hirup aya rasa dinu jero dirina gitu. Hayo mantap pokona insyaallah ieu urang wangun ieu lemur supaya subur makmur. Jadi ti ayeuna ulah misah-misahkeun deui agama jeung urusan lian sabab kabeh manusia rek tukang dagang, rek tukang macul, rek tukang manggul, rek seniman, rek pamimpin, rek birokrat, rek tentara, rek polisi, rek jaksa asal babakti kalemah cai sebaraga ka nagara nyaah ka sasama hirup tukang nulung kanu butuh, tukang nalang kanu susah eta jalma geus ngajarkeun ajaran agama Islam. Laras ya kit. Selamat datang di Sunda Hiburan, channelnya hiburan yang bikin hari kamu lebih seru. Jangan lupa subscribe dan selamat menikmati hiburannya. Tuh. Nah, tah salajengna, tah alus ya sound system teh nama. Ku aing nek dieureunkeun saya teh tadi nama. Tah salajengna kuring teh meureun pan kudu ngenalkeun ka ibu teh. Aya calon ketua PKK. Bade dikenalkeun? Sok atuh ka dieu Bu Ketua. Tah ieu Sampurasun sadayana dalamang ye kumaha sarehat sadayana. tah ieu ketua PKK di alam kubur teh. Can diteruskeun sia ku aing. Bapak Ari maneh teh awewe. awewe atuh bapak jelas pisan tadi oke kuat. Wah cepopon mani geulis cenah Pak. Keke lamun awewe maneh hareupna belah mana? Ieu hareupna bapak. Ieu pengker bapak. Bapak bade nu mana? Nu payun 17.5, nu pengker 20. Aing mah tong boro maya gratis ge embung aing. Kumaha mun abi nu malik mayar ka bapak? Teu hayang teh. Atau adik itu mah digratiskeun ka bapak? Gusti boga pamajikan ini buleud kieu ya Allah. Cuk nih yang teh cenah meureun kieu, ayah kenapa ayah pisah sarang ambu atuh aing menangkeun muning mas. Tapi bapak ieu teh awewe tipe ombak. Kuat ka awak lagi bergejolak Pak. Tipe naon? Ombak Pak. Ombak naon? Ombak anu di sagara. Jadi kuat ka ombak awak teh bergelombang. Aing kabayang sia. Kunaon kitu Pak? Make baju wae geus kawas kieu sia tataranjangna siga kumaha. Bapak mata acan apaleun. Lamun abi tataranjang pada noong ku tatangga ge Pak. Kuat ka ngantri eta nu noong abi. Ya Allah, wen. Ari maneh payu. Alhamdulillah Bapak tong anggap sepi Pak. Abi teh awe paling payu di kampungna Pak. Sabaraha kali kawin? 1 2 3 aya kana 8 Pak. Ya Allah ya. Bisi pajarkeun teu payu gitu. Ai maneh keur parawana kusaha? Nya atuh nya eta we biasa atuh Pak. Pokona mah tak nyeri hate pokona mah Pak. Nyeri hate kumaha rek sia? Sia dinya nyeri ku lalaki. Nya bareto kur mimiti eta keur mimiti ami asa jadi sadar di. Oh jadi kamu teh kehormatannya direnggut oleh banyak orang. Nya Bapak ami kuat ka abi teh kuat ka ami kuat ka ya Allah. Mana pernah diperkosa? Justru eta nu matak nyeri hate kana diri abi. Oh mana nyeri? Mana kurang telepon polisi diperkosa? Justru eta abi ge datang ke polisi. Pak polisi abi diperkosa dibawa ka leuweung. Diperkosa abi ku opatan jeung abi teh. Terus? Kumaha naon jadi hate kahayang abi mah genepan meh wareg. Asa burung. Ameh wareg dan naon oge Pak. Ai bu rakyat Jawa Barat aya nu model kieu Gusti nu aing. Ai mana diperkosa ku opatan teu puas. Henteu atuh Pak nepi ka dieu Pak. Teu parat kana dada-dada acan eta mah. Pernah tadi diperkosa ku Bupati Ciamis. Bapak pilih bade ngersakeun atuh Pak. Dijamin wow pokoknya Bapak. Hah. Pon. Ya Pak. Sia boga salaki? Aya Pak salaki Pak. Aing keke pon. Beli belum? Siapa? Kaharti. Nangge pose dong Pak di dia Pak. Hah? Di pose dong Pak. Lain kitu aing mikiran. Mana bener boga salaki? Nya boga salaki. Ali salaki sia normal. Nya normal da jalmi Pak. Lalaki Pak. Boga kanjut. Jangan dikata lamun tina manuk teh mah Pak galuda. Aduh. Terus salaki mana bisa gacang ningali mana? Ari Bapak dek teu gacang kumanya digelang we ku abi teh.
Abdi mah Aing red ningali kanaya terus ningali sia Gusti teuing aing mah. nami nage beda tipe pak. Aing teh semangat ka dieu teh ningali kanaya diuk ku Ya. aing. Ku ngahaja ku aing di halangan teh bising aing teu kuat. Terus ningali sia. Kumaha pak? Aduh Gusti nu agung. Sia lamun apal golek dalang Asep almarhum. Lu jadi emban teh apa? Nya. Anu diperkosa ku 10 urang. Ya. Percis banget siga sia. Nya beda tipis itu ku 10 ya. Aing sia pakai celana jero teh. Justru eta pak, Abi batur mah nu laleutik geuning anu nyarepot. Heeh. Abdi mah 2 celana jero dihijikeun pak. Heeh. Dakwah nu mah hiji mah pak. Gede pak. Cangakak we celana jero Abi mah. Salaki sia geramanan nu aki-aki cenah ka dieu. Ah eta mah geus aki-aki teh taweh woh deui. Tah salaki sia. Assalamualaikum. Salam kida mang. Pangestu. Oh, aing kaharti ayeuna mah. Tah, gara-gara sia tak daus bea kuntuna. Pasti ngenyotan susu sia nu racun hungkul. Dibalik pak. Aisyah naon? Abi karek orokan pahili mana budak mana bapana. Ah. Sakit tuh asok nanti digegelkeun teh. Tong di beja-beja. Teh, Ki. Ari Aki. Kawakan gede kieu. Ah nyandi ieu we di jurus. Lain di jurus pak apan truk oge badag. Tapi lamun di supuran kuno leutik maju anggernya. Di jurusna kumaha sok. Belar teu sok di jurus. Sok. Aju lele, Pak. Aduh, aing mah ieu. Ki, naik jurus aju lele sagala. Bener lele masuk ngecebok di anak kaluhur. Cebok. Aduh lele. Ki, Aki berhasil. Si Muhammad. Aki ngebodor tuh pakai ikut bikaseurina tuh. Sukses. Puntennya punten aduh anda. Aju lele. Mau udah tacan ayat Ya, aing kebayang ke diki. Duh, Gusti nu agung. Karya sia. Nya, yo gede na anu Aki segede kieu mah karasaeun beureut. Da lele oge teman juga si Messi atuh. Lamun dina kanari mang ih gacor bisanya. Aing teh palebah dieu aing mah. Kudu pidato ongko, kudu ngurus administrasi negara, kudu kukurilingan ayeuna aing ngatur lawak. Nah, kudu Sono serang apa teh? aing mah jeung Aki teh masalahan ukur hiji pan unggal amprok kudu mayar aing. Teu kedah apa? Teu kedah hakim mah. Paling nyata. Enggak sih aya keneh panggungan loba keneh. Oh, siap. Kayak ku aing diajakan di Pangandaran jeung di Banjar. Lain Kang ngojak. kewe Aki ngilu pertunjukan bulan hareup di alam akhir. Tapi asal di lalajoanan tak ku opon. Kumaha gitu? Di pertunjukan ke? Oh, kumaha? Pertunjukan alam akhir. Abi mah di dieu we pokona Nagasari jeung tahlilan mah di Cepeng ku abdi. Ki. Kumaha, Pak? Ai Aki mun nyusu ka si Popon kumaha? Angan. Tong wa ka abi bapak apan geuningan gogog oge ku si Aki mah jol paeh we. Bae da getekeun. Seri 4 peting teu nyatu modal we. Sok geura Aki tidinya, pan Aki masuk menca, make jurus menangkeun si Popon. Siap. Sok, kayo, Aki. make kenang. Padungdung. Anjay. Cicing Pon, lawan Pon. Siap pak. Oh, Aki teh ku si Popon teh gawe cenah nyasa. Ngadon nyeuseun. Sok geura, pan si Aki tadi boga julus naon Ki lele naon? Aju lele. Aju lele. Dilawan kumaha Pon? Ku ceblak panto pak. Mung ele. Begitu bet ceblak. Aduh. Mau temurung ku tah. Jeblak pantonya. Jeblak panto. Ya Allah ge, Gusti Allah ngajodohkeun nu kieu nya. Aki dateng ka ngajengkang ku jeblak panto mah. Ngajengkang kumaha jengkang? Kumaha jengkang? Oh, udah diceblakeun gitu tuh. Aduh. Gusti nu agung Ada jaya. Tapi memang Gusti Allah menciptakeun makhluk teh aya we manfaatna nya. Alhamdulillah pak. Sia mun beungeutna geulis pasti jadi bondon. Abi mah tong waka geulis pan kieu we ku memang dicacak kabeh lalaki pak.
Bareto mah ayeuna mah keur usum awewe di Lain KTT. gitu, sia tedenge kan aing ngomong serius. Serius. Sia mun bonget geulis Ya. bisa jadi bondon. Kulantaran beunget goreng eueun nu daekeun sia jadi pelawak payu. Nya bener Pak. Jadi obral nah eta teh. nya. Nuhun sia teh ka Gusti teh. Gusti Alhamdulillah, alhamdulillah dibere beunget model kieu. Ya. Payu kan. Alhamdulillah Pak. Nu nama eta we salaki aing Pak. Kunaon gitu? Teu gadag si eta mah Pak. Ai salaki teh gawe. Ah ngajentul we di imah Pak. Tugasnya nyetoran. Nyetoran Pak. Si lamun teu bisa nyetoran, Nya disiksa atuh abi Pak. Teh digawe-gawe. karunya ting hirup gitu. Nya Pak, matakna tuh Pak. Abi teh kawin atuh ku bapak. Ya. Oh, Rip, teu satuju. sia ulah kitu-kitu teh ngahina ka aing. Tuh kira-kira aing kudu ngawin sia. Kira. Pan abi model Pak. Sia model naon sia? Model aneka jajanan pasar Oh Pak. bener mana? Mana cocok produk Ciamis? Naon, Pak? Produk, heh? Kaleng kerupuk nu gede menel sia tapi Menel. 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 Lamun cek urang Subang mah menel. Da menel. Lamun keur leutik cenah, sagede naon? Sagede menel. Pagede menel teh leutik keur budak SD mah. Padahal mah menel teh kaleng kerupuk. Baheula jika bom. Aduh. Urang ulah terima jika bom. Aya deui mantan mana hiji deui datang geura. Bener dikumpulkeun. Oh, Ya. bukan kena mantan saya tak Oh sia sebedanya. loba pernah kaki. Geus lila teu amprok baheula mah keur zaman wakil bupati ulih wah. Ya, zaman. Ayeuna kok karek ajak deui kurang karunya. Alhamdulillah. Payu. Aduh, alhamdulillah. Mana geus kieu? Aduh ya Allah. Gak tahu, abi damel di desa, apa nama? Di desa mana? Di Banjaran, di Bandung, Oh, desa naon? Rajusari. Oh, desa pagawe desa bagian naon? Babantu we pangan diri itu teh segala nu protes aya teh Pak. Protes naon? Nya sebagian warga teh ora ribut anu sawareh. Hoyong aya ambulan, Heeh. anu sawareh teh alimeun. Pas saya Pak. Oh, terus? Apa aya nu maot mah teh. Di kanu ambulankeun protes keluargana sadayana. Hayangna kana naon? Kanu motor teh kanu mobil mah sok utah cenah. Ngelakuin aja. Bere anti moheula saya teh teu mabok. Heuh teuing itu di Pararese itu di ditu teh. Mantake ku aing mentak jalan di alusan teh eta masalahna. Lamun jalan anu ngagejiluk begitu mobil jenazah liwat ngagejiluk eta mayit hudang bari kieu anjing bupati gubernur teh gawe. Aisyah pernah diperkosa ku sieun? Ah, si eta mah Pak. Abi Cicing. perkosa sih ya lucu harita. Tong Tiga dipijak- ngalah belut teh dia kumake awi panjang nu mana liang itu. Anu bros oh ieu. terbalik. Dipijak-pijak si Aep mah. Ieu ge pernah merkosanya ya saya. Kosana sih. Lain atuh. Kita nanaonan aya ki sisilatan segala tong kitu di dieu teh Jawara unggul. Ieu turunan Galuh kade. Anjir. Aya turun garu model kieu. Poe lihat mah Pak, nya abdi teh turunan Galuh nya apa mah uninga karunya. Wah anu Oh. harita. Tong dipaksa bisa. Ai mana turunan galuna? Lain ti citra resmi mana berenya? Sanes anu paling dieu na tetanggana. Ieu gagah bating ki di dieu teh. Emang aki boga jurus naon we? Tadi atas ditamongkeun jurus kebersihan. Eta mah nyoseuh, beda deui. Kan sebagian daripada iman, pan geus gelut, kalalotor. Heeh. Disese. Lamun dina silat benar. Iya. Lamun ditembak lamun bola jalan baheula mah kaki kalaman. Oh. Lamun ditembak sekali dor. Sok kitu. Anjing cet. Plus. Bener. Lamun dibedina 2 kali dor. Anjing cet. Plus and plus. Bener. Lamun ditembak hiji setengah. Ep, da lain lotek saya teh Ep. Ya bisa jadi hiji setengah kumaha. Bisa ki? Di ladangan ku aing mah. Cengekna tuh tilu. Make karet 2. Hiji setengah. Hiji setengah. Kowe sina Sok dor temak. Dor. ya. Nying cet nying. Jemput jam 8 pagi ya kalau mau. Tapi ka jero Nah, pakai mobil Nah hambat kan nying. kaki. Nah hambat nying ki. Kapan pesenna hiji setengah? Oh, tapi lamun ku brand dor kumaha sok. Di ladangan lain ke orang Ciamis satu. Het. Nying. Teu kira-kira tuh nying. Mau atuh teh mah ka dieu. Saya mah gitu. Tong loba teuing atuh ku brand atuh. Ulang ngerakeun itu Ciamis. Terus kudu kumaha tuh Ep? Lembur urangnya pasti nyambung hari orang Ciamis pasti langsung nyambung connect. Aduh. Kalau cinta sudah membara. Tuh, nyambung bener tuh. Bener. Kemana mancan buku? Kemana? Coba. Kalau cinta sudah membara. Tuh. Dah ada orang dia mah tersebut ke sapi gelonggongan. Naon Ep? Bulat. Ep naon? Kita tersebut kayak iya kata teh iya. Heeh. Mohon. Dah, Ini mah teu apa. Bulat. Kamari mah ku
pas sekda Jabar disina cerai jeung salakina. Aku naon, Pak? Hah? Aku naon? Oh, butuhan pisan. Pas sekda. Kamari sekda Jabar. Oh. Disina cerai jeung salakina. Oh gitu, kanggo bapak aku Pak sekda. Lain jangan ngepel di mah. Kadang-kadang ganjel bahan lumayan. Bisi mogok ganjelkeun buru-buru keluarkeun. Rindu semakin mah gabu-gabu. Tinggali urang Ciamis, Ciamis mana mah lain urang dieu. Da urang ge atuh popotongan aya orang Ciamis Di bener. sok buktikeun. Rindu semakin menggabu-gabu. Oh. Au. Bejaan ka urang ge da awewe. Kikung. Rindu semakin manggabu-gabu. Lain gitu. Mana tuh? Sorana tong cempreng ting rada. Ki. Kuledan. Aki anu baheula dikawin teh masih kene. Masih Pak. Ente aki ente ditinggalkeun. Ente Pak. Hebatnya. Nambihan deui Pak murang kalina Pak asli. Budak aki. Sumuhun Pak. Eta budak aki. Ari budak aki nyebut ka aki naon? Nya aja tuh. Ayam kan kelahirna aduh. Pas lahirna budak kumaha gitu. Heeh. Budakna kumaha? Dadak nyarita. Kumaha aja pas brojol. Heeh. Terus kumaha budak? Aki ari ayah mana? Kapan aing bapak maneh teh ya. Cekek lah amok. Ulah atuh ka budak juga cekek. Abi mah penasaran ari kami toha aki nyebut naon. Apaan mito aki jeung aki teh kolot aki. Nyebut encep. Kapan status dong? Aduh. Itu mertua, aku menantu. Walaupun umurnya di bawah tapi encep. Iya, encep aki ke sini. Cep aki. Anggar kene. Epan aki mah titel. Lain pon mana mun ngomong-ngomong nempuan wae kanu terong aya kunaon atuh. Di urang dieu mah kanu tatanen. Kade. Resep. Ningali sayuran kieu teh urang mah resep. Resepna naon? Udon wae mane mah. Udon. Resepna naon? Resep yang dipasak-pasakeun. Benar. Ibu resep terong. Nah ka ibu-ibu hungkul nanya ka bapak-bapak. Iya, terong sagede kieu nya. Nya sagede kieu tapi tong dikitu-kitu. Waas gitu. Mun kitu-kitu mah lir. Aki ulah waas lah. Da tuh saimbang jeung aki mah. Nya teh saimbang. Ki. Ya, kuring ngadenge beja. Ki. Asieun aku bapak mah. Lain ngadenge beja cenah. Jadi pemajikan aki teh mun ngaladangan aki teh sok bari gagaro oke cenah. Semua. Ngerti, Semua cenah. dah. Saya numpak ieu we numpak bus. Numpak. Teu karasa bus. 5 menit ke Jakarta. Anu kitu mah kudu karasa beda jeung wus atuh. Kudu karasa ka. Matak bari gagara oke. Palingan aki kamari curhat ka abdi sah. Cek, Kumaha cenah? meureun eleh meunang titila. Ditanya suku pamajikan, mangga. Lain aing kebayang ieu mah si aki mun nyium pamajikan kumaha pan geus beak untuna ge. Beda deh tuh Pak tuh. Pan gugus sih bekerja. Gugus ya. Nyali si aki teh geus cager sih kana mah ieu mah ya. Cager atuh tinggal itah. Emang ningali si Aki. Si Aki mah tadi ini ka mana si Aki neangan huntu. Justru urang neangan bejaan. Kunaon? Huntu palsuna tinggal di mangkok soto. Paingan. Iya. Kumaha eta dahar soto nu katinggalan huntu palsu? Nya da teh soton aya lobak. Lobak mah hipu. Kapan lobak? Si pusat teh eta lamun dikulubna bener. Ieu dikulubna setengah matang. Nancep dina lobak. Ada keteuing. Nah kunaon ji? Bau gusi. Ki, engke mah lobakna di blender heula diuyuh we langsung gitu. Tong wakalobak kapan cai oge digayem si eta mah. Aya saha ye? Nepangkeun. Saha? Abdi. Meuni kieu. Entong menikia tuh. Ji eta ge sakit. Henteu meuni kieu geulisna. Orang Kitu salembut goreng urang mah. Tapi gitu-gitu ge payu le. Tuh, cek bapak ge payu. Gitu-gitu ge payu banding urang. Nya. Nya. Nyari teu payu urang mah hoream neangan. Ayo saya teh urang ka gentong. Tek naon? Sia urang ngaganyel truk. Lain ganjel truk. Pan maneh lamun aya truk rek moyonon gitu. Kulundungkeun ku urang teh. Kaganyel ku sia mah batu ge eleh. Tapi Aya. ada play-nya halus ieu. Moal. Fleksibel ieu mah. Aing kebayang si Evan lamun nongeng ke salakina sih kumaha. Gitu Epang nguplak-kipluk. Tapi waaskeun. Tapi Gusti Allah mah dia nya Nya, ke alhamdulillah. payunya. Kan si Popon mah Pak ulah dicokot di dia we Pak. Nah kunaon ji? Kayak paku di teh Pak. Cabut weh. Halo tika. Tiga balon. Heeh. Aduh ulah bahaya tuh. Itu. Sok. Kunaon? Aing direuwas. Sia. Ngilusieun. Nah urang reuwas ku maneh. Terus kurang. Heeh. Urangnya sarua ruas. Nu jadi rewasna naon?
Iya juga ieu teh bayi ajaib nya. Bayi ajaib nu film teh bayi ajaib. Gondrongan we seeutik. Oh, bener. Juga bayi ajaib gitu. Lebak nak ieu. Eta mah mun lo bakene baterai mun sebelah mah cicing kieu. Ah, luar biasa. Si Aki mah terkenalnya di Bandung mah jago sandiwara. Oh, emang tukang sandiwara. Iya, Sri Murni teh ya. Heeh, Sri Murni. Sri Murni. Si Susu Murni. Iya mah. Nami grupnya Sri Murni. Oh, nya. Nu terakhirnya ki eta teh. Daya deui ka dieuna regenerasina daya. Cenah sandiwara kumaha? Kela ieu sieun ngarti teh. Sandiwara Sri Murni. Iya. Kudu tarik ngomong na Kela. Oh itu sandiwara. Oh, geus jam 9:30. Aku naon? Rada torek. Reda Siap, setengah 10 torek. Kudu tarik. Kudu tarik cing tarik. Ki. Sri Murni teh gini anu aki teh anu grup sandiwara. Tarik-tarik teuing saya ngahayang. Gini eta. Ya. Si Aep geus jam 10. Jam 10 saeb Si sia. Aep torek sarua. Kudu tarik. Heeh, kudu tarik cing tarik. Ep. Dep. Ye nya bejaan nih. Payunan bapak. Payunan bapak. Sing sopan. Ya teh di warga masyarakat. Cai Amis. Si Amis. Ciamis. Karang Kamulyan. Apa itu Karang Kamulyan? Tong tarik-tarik teuing da urang teh. Karangka mulia. Karangka. Karangka. Karang kemuliaan. Tuh. Karang Kamulyan. Ya. Hartosna teh hartosna. Ya karang mah itu Karang. kayak karang Orang ya. lain. Tapi mulia gitu tah. Hari, Hari gitu ah. hari karang teh tempat lembur matu daya mana banjar karang pamidangan aya kabeh di dieu. Ah. Jadi karang Kamulyan teh berarti tempat anu mulia anu Pak. Wawasan itu di nama-nama wawasan ya ya. Tong nu gateung atuh geus kolot saya teh ka masjid dan kikieuan. Mana ulah ningali sia kolot? Naon kitu? Sia mah kolot-kolot jumbana buh. Buh. Bener, bener. Siap. Tan pernah ningali wabi mah. Temong Juma. Temong ulah ngerakeun urang. Urang kieu-kieu ge urang turunan si Amis, ulah ngerakeun. Anu laguna Extravaganza. Lain sepak asa eta teh. Hah? Lah bamba. Nah. Heeh. Cik. Ayo, musik heula atuh ke heula. Sok. Maneh Heula, musik heula. kudu sok sorangan wae. Sok. Hup. Tingali. Bener. Hey. Nah. Tingali. Cak kitu nya. Semangatna.